Duh, kamana si Dahlan ieu teh nya. Janji marul untuk mayar hutang teh gini. Apa kudu di teh yang ka imah nya? Kang ka imah we urang dek ieu ganti heula. Ieu dek make kerudung heula ya Kemana ya ini budak bisa rapi amat ya. Nah tuh Bil, marana nih. Tah, kebenaran naik Kang Ujang ya. Oh, Kang Ujang eta motornya kunaon? Iya motornya kemarin paling servis geus dandanan geus yang 500.000 tapi kiwa. Oh, eta ditandian kitu olina bocor ya. Heeh, mana kira-kira aya lowongan pinjaman teh? Iya, urang kamari nempo Kang Ujang. Nah, Manggalan menang pinjaman. di mana sih Manggala di mana? Ayo rek ka mana? Ayo Diantar cari nayakeun. Bisa rek itu. ayo siap. Iya daripada motor kiwa rek gawe mogok wae motor. Ayo tuh yuk. Ayo. Ayo. Gimana bunya? Emang bener aya ieu mah. Bentar ke urang tanya kenal ka Mang Dalang. Oh iya soalnya tuh berbutuh euy. Punten mak. Ai bumina Mang Dahlan teh mana sih? Oh, paling itu nunggu. Kudu aya teh nya jelema mana? Lupa tuh coba. Nya, mangga mak. Mangga. Jalalala. Jalalala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai Mang Dahlan aya? Teu aya. Oh, ka mana? Biasa, mereka masuk ka ditu non liar gitu neangan duit. Aya naon kitu teh? Ih, mainnya boga utang. Pasaha. Nah, di dia da nginjem duit kamari. Piraku. Kumaha sih eta janji marul Mang Dahlan teh? Oh nya teu nyaho nya ceuk. Dai urang mah saukur pamajikan dibere duit ku salaki nya urang mah ditampanan teu nyaho duit di mana-mana nama. Apa pang beja nya urang kesel janji marul tuh dah. Tah, Kang Ujang kita yang menang Kang Dalan teh. Oh iya. Kebeneran itu tukang pinjam mana ya? Oh heuh Ya, ya. sabar kita sabar yuk. Kebeneran ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Punten teh. Bade rek ka Mang Dalan aya Mang Dalan. Oh, naon ka si dalan? Ada yang si dalan. Iya, bade rek aya urusan euy. Urusan naon di wae. Eta biasa, itu motor rusak rek pinjem artos. Boro-boro si dalan nginjemkeun duit, ieu urang ge keur ditagih. Nah, Kang Ujang, iya anu pinjaman duit ya. Oh, punten teh. Bade ieu minjem artos. Ih, ku boro-boro saker nginjemkeun ayeuna ku mararacet. Oh, itu udah bere. Ieu ge si Dahlan ge teh mana janji marulu. Aduh. Ni Ya. itu nih yang nginjemna Bener, doang. teh. Mu Kayak maralaya. diganti. Ya, teh karungnya ieu tadi ge motorna. Olina Nya kumaha ieu mah nya maracet. Ieu ge urang ge kesel ka si Dahlan mun aya mah jelema na Bong, teh ulah dibere. Eta paksa komplotan tah di si Dahlan. Si Dahlan jeung si botak. pantes satu geus ah moal. itu domelan. Salalalala, salalalala. Salalala, salalala. Ngejo tak? Beungeut sia hurung ngejo. Boro-boro ngejo. Ya Allah, Gusti Dahlan. Kiraha atuh urang senangna. Aya anu datang ka imah ka dieu. Ari Sugante nu ek naik amplop, lalu nagih hutang. Heung atuh sing mikir Dahlan. Ah, urang mah teu kuat kieu kieu teh maek Arab. Kamana sih Minah mendiriwek? Ay kemana di pelan?
anu tinggalan Nah, eueuh. orang kesel ka maneh. Di bawaan kabeh encan. Mau nanya-nanya gitu. Lain bisa untuk kabawa, ieu mah cuman akang cuma minta syarat hiji we. Waktu akhirnya kabur, segala kayak syarat-syarat. Syarat tak milu. Jangan lupa subrek. Dahlan. Yes!